Sore-sore kedatangan pelanggan jauh anu ngaborong burger. Tuh nya barudak milik mah ti mana we. Ieu teh ti isuk ti kasore can ngaladangan hiji-hiji acan burger teh. Ningang kasore aya nu ngaborong. Ieu teh langganan jajanan teh sore-sore terus tiap jajan teh pasti jajanna jajan burger. Rek kumaha teu ngaborong atuh da nya hiji burger nagengan ukur 3.000-an. Coba di tempat maraneh aya teh nu ngajual burger hargana 3.000-an. Tapi tong salah, harga 3.000 oge sayurna komplit, saosna komplit. Masalah rasa mah moal eleh we lah jeung burger bangor anu hargana 25.000-an. Tah jadi teh pesen burgerna anu saurang 8, terus nu saurang deui 2, terus nu saurang deui mah hiji. Jadi teh kabehna aya 11. Nu 5 saosna campur, terus anu genep 5 kur make mayones hungkul. Ayo saha di dieu anu sarua jiga abi can pernah ngasaan kumaha rasana burger. Jualan-jualan we tapi teu pernah nyaho rasana kumaha. Tah di dieu oge selain jajan burger pelanggan abi teh jajan makaroni basah, tapi ku abi teh teu kapidio. Tah pesenan burgerna beres lanjut di dieu teh warung abi kedatangan pelanggan jauh-jauh ti Sukalarang maghrib ngahaja jajan ke warung abi. Bejaan ka maraneh pelanggan jauh bisi erek jarajan ke warung abi. Ulah sok sarore sore teuing bisi mulangna ka maghriban lainna naon di jalanna poek. Tah ieu teh aya 5-an terus di dieu teh jarajan seblak jeung pisang keju. Awalna mah hayang jajan makaroni basah tapi makaronina teh seep. Pokona mah hatur nuhun pisan we nya tos ngahaja jauh-jauh jajan ke warung abi. Diantos kadatanganna deui tapi engke mah ulah sok barurit-burit teuing. Terakhir aya si Inces jajan basrup pake mie terus ngomong nama cenah erek ditambahan sangu.